Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang naneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Hate Speech. Dumasar cariyos padamelan Rasul-Rasul pasal 21 ayat 27 dugi ka ayat 38. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-27 anu ungelna kieu. Tapi sanggeus poe susuci rek tamat 7 poe, Paulus katarenjoeun di jero bait Allah ku urang Yahudi anu daratang ti wewengkon Asia. Maranehna ngahucuhkeun nu sejen bari nyerek ka Paulus. Para mitra, dina ilmu komunikasi aya istilah hate speech. Hate speech atanapi lisan kaceceb, upami dina bahasa Indonesia mah ujaran kebencian, nyaeta sahiji tindakan anu dipilampah ku saurangan atanapi sakolompok jalmi dina wangun provokasi, ngahasut, ngahucuhkeun berita bohong atanapi hinaan ka saurangan atanapi ka sakolompok jalmi. Hate speech estu matak ngarugikeun pisan ka batur, margi tiasa nyundut tindakan mergasa atanapi tindakan kakerasan, konflik sosial sareng malihan dugi kanelasan pati. Para mitra, lisan kaceceb atanapi ujaran kebencian geuning sanes kajantenan di mangsa kiwari wungkul, nanging oge tos aya di zaman kahirupan Rasul Paulus. Rasul Paulus dicerek ku jalmi rea di bait Allah kumargi aranjeunna kahucuhkeun kulisan kaceceb anu disabarkeun ku urang Yahudi anu sarumping ti wewengkon Asia anu mikaceceb ka Rasul Paulus. Lisan kaceceb anu mangrupi hinaan, tudingan sareng hasutan anu ngahucuhkeun pikeun ngalakukeun karusuhan eta teh wangun kakerasan verbal. Tungtungna kakerasan verbal ieu matak nyundut kakerasan fisik. Tah ieu anu kaalaman ku Rasul Paulus. Rasul Paulus ngarandapan kakerasan verbal oge kakerasan fisik. Tah para mitra, kumaha dupi urang? Urang kedah merhatoskeun naon-naon anu janten eusi lisan atanapi cariosan urang dina komunikasi sareng batur. Ulah dugi satiap lisan urang, sasauran urang teh eusina kaceceb ka sasama. Sabalikna satiap cariosan atanapi lisan urang teh kedah dumasar ka asih pikeun ngadegkeun kahirupan rerejengan anu silih ngiatkeun, silih negerkeun saurang kanu sanesna. Ku kituna ayana urang teh baris ngahadirkeun karapihan, silih ajenan sareng toleransi kelompok dina masyarakat. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti, kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan di lebet anjeun tos katampi ku abdi-abdi sadaya. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngajagi sakur lisan atanapi cariosan, dumasarna ka asih sanes lisan kaceceb atanapi ujaran kebencian. Satiap lisan atanapi cariosan abdi sadaya eusina matak silih negerkeun, silih ajenan nu antukna ngahadirkeun karapihan di tengahing masyarakat. Nyuhunkeun Roh Suci teu woleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti. Nami Gusti mugi teras dimuliakeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Jag heula.